1, 2, 3. Kela sipa maneh teh asa nyowai HP diperhatikeun teh. Buah-buah maneh geus boga kabogo. Sok saya jujur. Kabogo mah aya sih, Mang. Sokana mah kasep pisan. Nah, leutik keneh geus diajar bobogohan. Uyos we atuh diajar, malahan mah tos yang diajar nikah ya teh. Ye, si pasti ingat maneh teh leutik keneh nah, geus hayang nikah sing inget sakola keneh maneh teh. Ye, ari si Emang. Naon masalahna kitu mah sakola keneh. Kari hari Minggu we nikahna, kan hari Minggu mah libur. Bener kan, Mang? Aduh, nyai geuli sing tere gede maneh teh nya. Oh nya, Mang. Naon? Urang tatarucingan dieu. Tatarucingan naon tadi? Hayo we tatarucingan. Heula mana nog jeung hayam. Ya heula hayam atuh. Kan nog dikeluarkeunna tina bola hayam. Ya henteu atuh. Sok ayeuna abi bade naros ieu nog naon? Nog hayam. Nya berarti heula enog. Duh, yang ngareunah sore-sore kieu niis ya. Dekahnya, cuaca indah, hujan. Urang boga tatarucingan rek dijawab moal. Sok naon? Naon sababna buah paria pahit? Di mana-mana teh paria mah pahit. Ah lain aya sababna. Naon atuh? Aya ngapal mung. Aya di mana-mana pahit. Sok tanyakeun ka RT ge. Wah, juk saha aya sababna di Oh, mana. sok ting sok aing bajaan jeung sok. Ngapal. Heeh. Karena yang maes nyumanakeun. Nah, bisa kitu. Oh nya Mang, orang arek nanya di ka Mang. Naon sing sok? Naon bedana? Buah paria jeung HP. Cuma edan kieu. Kumaha ai paria mah pahit, ari HP mah meureun paranti komunikasi. Lain. Sia masuk jajauhanan, naon atuh? Hayang apal. Si sok. Da geus sarua teu apal. Beis.